Pak Haji cenah beli motor listriknya Kang ya? Nya, apa di mana Nyai? Beda we Bu Haji ngomong ke Habi kan. Oh, Eta teh bisa dibawa ke jalan Kang? ya bisa tuh. Kan ngaranna ge motor, ngapain make listrik gitu. Berarti lamun ke ngalanggar ditilangna ku PLN ya Kang ya? Nah, ku PLN. Nya anggar ke polisi nilang mah tuh mah nya ku PLN. Ya kapanan motor listrik Kang? Listrik kan ku PLN. Nya masih ngemake listrik ya angger motor. Kan pedah make listrik gitu. Jadi urusan yang PLN mah. Oh, urusan kumaha hari Akang? Air masang meteran listrik teh sah kan PLN. Nah, meteran. Teu make meteran, dicas, ima dicas. Dicas emang lah HP Kang. Angger kudu aya meteran. Kecuali meureun meteran notoken kakak mau isi ulang nya. Arak mau diparija ku PLN. 2 bulan dengan kan? Gitu. Kemana apa motor listrik itu pasti ada hubungan yang PLN lakukan. Mikir kan seetik malah. Isu mah cong anter yuk ka desa. Naon di? Arek nyen surat itu ningan. Udah si Mili. Si Mili. Heeh, nu kitu nu surat nu pindah teh ya. Domisili bi, domisili. Domisili. Surat kependudukan pindah. Sok, sing bener lah ya. Ke era anjir diantar ke desa era orang. Do, mi, si, li. Hijikeun. Do si Mili. Heunggeus lah. Saha nu rek pindah? Saha nu rek pindah? Bibi rek pindah. Mal pindah ah. Eta kan domba meureun kudu puguh keteranganana. Suratna. Domba.